Apa kabar dunia? Ge subscribe Muncan. Muncan gerak subscribe lah. Mun teu subscribe liang getek kuing. Iri amat ya aing ngerjakeun tugas. Kumaha ge aing ieu gara-gara cincin aing dicokot ieu ku preman. Tapi namun dicokot, geus jals mau libere ieu. Namun dek nanya ka guru aing. Bising di luar gunung kene. Aing nanya lah ke Mbah hiji deui. Tanya na ya Mbah Aing. Halo Mbah. Halo juga Ipin. Jadi kieu Mbah, Ipin dak nanya halaman preman di mana. Kan Mbah mah tahu. Carana siane angan cewean nu herang. Benar tuh Mbahnya. Mana eta? Asli eta tuh. Tuh kan cak aing sakti. Edan. Balik ke mana eta? Aing nyawa sih dengan aing. Tadi sira non Mang. Oh, layangan saya, yang sama sirah. Sini sih. Inang di mana? Sakti amat tak preman. Tuh kan cak aing ge. Tadi na hiber turun naik deui. Aing geus urang laporan bae ka Ipin. Ayo lah. Assalamualaikum Pin. Waalaikumsalam. Enak ya. Jadi kieu Pin. Tadi aing nele preman bisa hiber. Oh Pin. Menang ilmu di mana sih? Nyana bisa sakti kos itu. Tuh gue eta nyana maling cincin aing anu pamer guru aing. Aduh, gak suat atuh imah kampung urang. Tadi urang kudu kumaha ieu Pin? Geus gampang, aing geus nyaho kelemahanna. Ku리 aing dek mere tugas ka sia. Tugas naon Pin? Sia neangan bikang nu herang teh. Emang jeung naon Pin? Jeung umah piring. Atuh jeung nyokot cincin aing lah, sia. Pelon. Oh, kitu nya. Laju raya urang neanganna. Oke, naon gajan dogan. Atuh kuari lah. Biasa bae merentah banget. Aduh, tang kageuneuh kitu. Oh, geus aing neangan heula lah. Itu mapur ya. Dadah, sarang beo. Tuh. Nah itu, kita neangan bikang nu herang. Jese. Apa bikang hidung banyak kurang pernis, beherang. Sekarang sepak motor meren. Aduh. Masih ya? Gaskan, ayo. Leho, Neng.
Hello dulu leho. Maksudnya yang eta tuh biasa pan aing biasa ngobrol jeung cewek cantik. Salting jadina. Salah saleting. Ya, gitu bege sia teh nyaho. Tuh mending salah sempak daripada salah saleting. Tuh lanjutin dulu. Itu bae. Boy. Kemana, Neng? Deka harap lah, masa dekat tukang. Tuh kan, nyana nggak lucu tuh. Dijadikan ulah. Jadi kita tuh nggak. Ya. Ya. Hei, dia letak penonton, jelema duaan kos nu edan. Kali nguntuin. Hei, ayo nonton neng, cek nama neng angkot meureun dieureun-eureunkeun. Kamu ada nangkep tuh. Pakai baju putih koneng ke mobil sampah. Jelaskan tuh. Oke, Neng. Tenang dulu. Jadi kieu, Neng. Aing ditandangan bikang anu herang teh. Ejeng nyokot cincin Ipin di preman. Kumaha rek teh? Beres asal ieu. Ya, gampang lu gitu mah. Tenang, temen Neng. Gawena heula. Bener. Ayo tuh. Ayo. Urang neangan heula. Nyangka aing di luhur. Angin ribut. Tuntang panggung aing terpotong. Tali tambangnya bagus ya. Disinting make sabelah. Widih, mantap ya barang. Tuh, Neng, premana? Oh, Besarnya nyampe DP-nya. beres. Neng balik. Keno, Neng. Hai abang preman yang ganteng. Ganteng. Mimpi naon yang terpenting. Perasaan teh HS. Ini ngomong-ngomong nih, ke mana aja yang dek naon? Dek yang Allah. Karak iya aing tangan cewek, biasanya ke tukang kredit. Emang ganteng amat sih poe ieu. Ya, bisa bae ore pucuk. Piraku orang pucuk make behel mah. Ngemeng-ngemeng, cincinnya bagus amat sih. Bagus lah, asli 24 karat, untuk KW-KW. Boleh dong neng pinta, soalnya jari neng kosong nih kayak hati. Nah, jangan kencing si Neng. Kebon tuh, jeung Neng kabeh. Emang itu nu AKB. Lain, ngebatut. Bisa bae hilet jengkal. Sini atuh neng cobain. Lu mau cobain? Iyalah. Tapi ada satu syarat. Apa tuh? Iya ntar neng kieu syaratnya merem ya. Yo, Merem dulu dong biar sunnya bisa dihayati. benernya? Heeh. Neng, gerak tuh yuk. Ih, sekuat ya ayo. Hoi, Neng. Neng, kebal amat sih. Ih, kamu kata cewek. Wah, modus. Izin aing. Goblok. Waduh, bahaya mah.